Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina subuh ayeuna urang sadayana ngawitan deui kajian kitab Maqasidus Shalah kanggo tabarruk oge sakaligus urang bari ngapalkeun kajian-kajian anu parantos diguar dina katukang-katukang dina halaman enggal nyaeta halaman awal keneh langsung kana qaidatun tiasa dibuka heula nya aya kapenak di awal heula di awal nya dina qaidatun pas kapenak di awal supados ya Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun ari ieu qaidah maksudul ibadati ari tujuan pirang-pirang ibadah kulliha sadayana eta ibadah at-taqarrubu nyaeta ngadeukeutkeun ilallahi ka Allah azza anu maha mulia wa jalla sareng anu maha agung wa yakni sareng maksudna at-taqarrubu ari ngadeukeutkeun ilallahi ka Gusti Allah azza wa jalla al-qurba nyaeta ngadeukeutkeun min judihi tina kamurahanana wa ihsanihi sareng tina kasayaanana al-mukhtasaini anu dihususkeun duanana bi ibadihi ka hamba-hambana Allah al-mu'minina nyaeta jalma-jalma anu ariman sakitu heula. Dina pertemuan ayeuna dilajeng nyaeta pembahasan Maqasidus Shalah anu penyusun ieu kitab Syekh Izzuddin bin saha kami teh Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami anu kadugelar Sultanul Ulama di zamana. Maka nu kahiji qaidatun heula naon ari qaidah teh ari qaidah teh ngabogaan sababaraha harti ya ngabogaan sababaraha harti. Nomor kahiji hartina qaidah teh nyaeta al asas. Naon ari al asas teh nyaeta pondasi, nyaeta dasar, nyaeta pokok. Maksudna kumaha di dieu dina kitab Maqasidus Shalah sateu acan urang ngajelaseun rangkaian anu sanesna maka urang kudu ngaluruskeun heula kudu ngalempengkeun heula nu namina dasar pemikiranana ulah dugikeun urang salah dina dasar awalna da jalmi mah sok kuat jeung teu kuatna teh kembali kana dasar
Nah contoh ya, nah dihartian ayeuna ieu qawaid teh atanapi qaidah teh asas. Contoh lamun ibu bapak bade ngarujuk surah Al-Baqarah ayat 127 ya, sabarapa teh 127 dina surah Al-Baqarah. Kumaha mangga wa id yarfa'u ibrahimal qawaida, jeung perhatikeun ketika ngabangun yarfa'u teh ngangkatkeun ngaluhurkeun, maksudna ngabangun. Saha anu ngabangun teh Ibrahim, Nabi Ibrahim al qawaida kana dasar, kana pokok ya, minal baiti nyatana ti Ka'bah bait teh. Nah wa Ismailu sareng Nabi jadi ieu ngajelaskeun yen qawaid teh hartina dasar nyata pondasi. Jadi perhatikeun ketika Nabi Ibrahim ngabangun Ka'bah anjeunna naonna qawaid, naonna dasar-dasarna heula gitu. Maka ketika ayeuna bade ngabangun berarti naon teh nya dasar. Tah ketika urang dina sadidinten pola pikir urang ge ulah salah, dasar-dasarna heula ya, kapaham ya teh. Jadi ieu bilih lepat dina dasar. Oke. Dua, pengertian ayeuna qawaid teh deui salah satu pengertian naon al-mar'atul musanah. Naon ari al-mar'atul musanah nyaeta istri anu geus kolot, istri anu geus kolot atanapi istri anu naon geus eureun head ngaranna teh naon teh atanapi anu geus berhenti karena naon coba orang karena kehamilan. Nah eta namina teh qawaid keneh. Ti mana dasarna? Ti mana dasarna eta qawaid teh, qaidah teh dihartian almar'atul musanah, wanita anu geus tua anu geus kolot dina surah An-Nur. Mangga buka atanapi tiasa di ieu nya da ibu bapak matos katalalar bejana mah surah An-Nur teh ya, surah nahungkul teuing ari ayat-ayat nama. Tah dina surah An-Nur ayat 60 kumaha saur Allah Subhanahu wa taala wal qawaidu minan nisa'i, sareng ari istri-istri anu geus eureun hedna, istri anu ayeuna naon sepuh minan nisa'i nyatana ti kalangan para wanita allati anu layar juna nikahan, anu ieu para wanita teh teu aya harapan, teu aya kahayang kana nikah, kadang geus sekolot gitu. Palaisa alaihina maka teu aya ka eta para wanita anu kitu naon ayyadna siyabahuna nyoplokeun ngalesotkeun baju nu naon ceulah lain baju kabehanana ya, misalnya ayyadna siyabahuna nyaeta bajuna anu maksudna teh sok jilbab kumaha. Jadi lamun aya wanita-wanita anu naon anu geus kolot keun anjeunna teh teu ngangge naon, teu ngangge jilbab, kabaham teu ngangge ari ieu mah ngangge ora pokok menjadi tutup biasa ngan anjeunna teu naon, teu ngangge jilbab gitu nya. Nah maka teu naon kala goero mutabarrijatin teu nembongkeun teh naon bizinatin lain zina, maksudna bizinatin teh naonnya lain gigindingan menor gitu kumaha nya. Yo, dia geus monofos, geus ayeuna ieu tapi gayana teh gaya ABG eta mah teu meunang gitu, geus teu dangdan kumaha geus ieu gitu nya. Nah ieu mah ngarti nya gitu. Tah, jadi ieu wanita anu geus kitu teras ayeuna menanggalkan naon jilbabna, teu make jilbab, maka ieu keur aranjeunna teh naon di dieu henteu jadi masalah. Palaesa alaina junahun, teu aya dosa
ya kaharti teu aya dosa. Tapi lamun wanita anu naon henteu teu kolot ieu teh, tapi wanita anu masih kene ya muda diharapkan nikah deui atau kumaha naonna ya anjeunna kumaha dosa muka naon eta jilbab teh dosa gitu kapaham. Tapi salajengna wa ayyastafif na khairun lahuna, tapi lamun eta wanita anu geus monopos anu geus berhenti dina proses kehamilanana anjeunna ngajaga make jilbab leuwih rapi itu leuwih alus kapaham. Jadi aya perbedaan kedudukan teu sakabeh wanita tinggal kondisina. Tah tadi kembali ieu lain ngaji fikih lain heula nya, tapi deuk nyaritakeun qaidah kapaham. Jadi hartina qaidah teh boga beberapa pengertian. Bisi urang ngaji karek sabelah engke ngakibatkeun jadi piomongeun. Nah ada cek si anu mah kieu hartina justru ketika urang seueur pemahaman engke nimbulkeun kebijaksanaan dina beragama. Jadi upami urang beragama seueur pemahaman anu urang ditangkapna anu hasilna urang jadi bijaksana. Ketika bijaksana beragama teh eta nu saena mah bijaksana ulah duwikeun beragama pagawean teh naon debat pagawean teh naon cek urang mah duk teparuguh begitunya atuh da agama lain ada ieu tapi mereskeun masalah. Kok bisa agama jadi masalah? Da agama mah lain masalah tapi naon mereskeun masalah. Contoh gini di Al-Qur'an surah Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, ma anzalna tenurunkeun kami Allah ya alaika kasaha ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an teu diturunkeun maksudna naon teu nurunkeun eta nu namina Al-Qur'an ka nabi urang khususna umat Islam litasqa lain keur mempersulit lain keur ngahesekeun, berarti jadi solusi, berarti jadi kababarian, jadi mereskeun masalah. Berarti lamun aya jalmi diajar agama tapi nimbulkeun masalah itu cigana anu salah dina cara berpikirna. Da ari agama mah solusi lain polusi. Paham gitu? Jadi agama mah solusi lain polusi. Mungkin tadi aya cara anu salah dina cara berpikirna. Nah, kapaham kira-kira? Jadi di teh naon qaidah. Tah sanggeus urang paham di dieu ieu musannif kalimatna qaidatun eta hada qaidatun ieu qaidah maksudna. Salajengna langsung maksudul ibadati kulliha at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla. Ari maksudna ibadah ya, teranglah ibadahnya sadayana we baik mahdoh baik goir mahdoh sadayana eta. Nah eta maksudna ibadah teh kulliha sadayana naon at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla ngadeukeutkeun ka saha ka Allah. Kayaknya jadi nu dimaksud sadayana ibadah urang baik salat baik zakat baik sedekah baik ngaji jeung anu sanesna sadayana tujuan sabenerna naon maqasidna teh ngadeukeutkeun ka saha. Oh pan Allah geus deukeut kayak aya dua pengertian kayak. Jadi aya deuketna teh di dieu dijelaskeun aya deukeut nu dimaksud naon. Aya deukeut umum, aya deukeut khusus. Ya, nabi teh aya deukeut umum, aya deukeut khusus. Ari deukeut umum dina pemaparan kena naon nyaeta dekeutna pengetahuan Allah ka makhluk-makhlukna anu mana dekeutna teh leuwih deukeut min hablil warid daripada urat nadina
deket sahata Allah eta lain deket dati karena mustahil nu namina deket dat Allah mustahil. Nah mustahil ya eta pan deket sifat jisim kebendaan. Contoh kieu ari ieu para wanita sareng ayeuna pameget laki-laki jeung abdi deketan saha deket keneh pameget berarti istri dajak jauh berarti jauh deket kunaon nyaku jarak ieu makhluk maka beda kanggo Allah mau mukhalafatul lil hawa disikeun eta mah heula lain kajianana kembali deui. Jadi nu dimaksud ayeuna sadayana ibadah urang ka Allah teh nyaeta at-taqarrubu ilallahi azza wa ngadeukeutkeun diri ka saha tapi deketnya deket naon maksudna wa yakni nu dimaksud at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla teh naon al-qurba nyaeta deket naon min judihi tina naon tina kamurahan Allah wa ihsanihi sareng kasayan Allah ya. Jadi urang jalmi-jalmi anu beriman ngadeukeutan ka Allah teh hoyong deket jeung Allah teh nu dimaksud deket naonna deket kemurahanana deket nu namina kebaikan-kebaikanana. Contoh meh perlu urang paham ieu bentuk nu namina kebaikan-kebaikan ti Allah bentuk penjagaan ke orang-orang anu beriman. Contoh diseur sangke hiji-hiji lah contoh ieu mah dina kitab Al-Wabil Shayyib Ibnu Qayyim Al-Jauziyah anjeunna nuliskeun hiji hadis duka halaman sabarejina mah hilap deui ya wa Al-Wabil Shayyib nuliskeun hadisna hadis Nabi saur eta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Nabi bersabda fi khutbatihi dina khutbahna kuma kalimatna saur Nabi kieu ya ma'syaro man amana bilisanihi hei perkumpulan jalmi-jalmi anu iman kuletahna wungkul walam yadhuril imana ila qalbihi can asup iman kana hate ya tinggal kalimatna ya tentang pembelaan hei naon teh hei jalma-jalma anu iman ku kulisana anu iman encan asup kana hatena la tu'du al muslimina tong nganyerikeun tong menyakiti jalmi-jalmi nu Islam naon cenah tong nganyerikeun tong menyakiti jalmi-jalmi anu Islam muslimin ya masuk muslimin berarti dia nu sebarang dari mana. Nah kumaha di dia kayak jadi naon eta mah dek ucapan dek perbuatan segala hal kade tong nganyerikeun awas anjeun kade ulah nganyerikeun jalma anu Islam ieu jalmi teh salat bersahadat taat ka Allah patuh ka Allah kade eta jalma ulah dinyerikeun kade ieu pesan ti Nabi ulah dinyerikeun terus salajengna wala tatabi'u auratihim jeung ulah ngintip ulah ngabuka auratihim kana celana kana kesalahan eta orang-orang beriman ulah kade saur saha saur Rasulullah SAW. Nah salajengna pa inna allaha maka sanyana Allah maka sanyana kala bila lepat bete kumah mitina teh kala hadisna teh ya ma'saroman amana bilisanihi walam yadhulil imana ila qalbihi la tu'dul muslimin wala tattabi'u auratihim. Nah kumaha salajengna
punten fa innallaha maka saenyana Allah tatabi'u eta bakal ngintip bakal ngabuka auratihi pun auratahu kana aurat eta jalma nu naon teh anu ngintip anu neangan anu ngorehan kana naon kana kasalahan sa jalma-jalma anu Islam salajengna maka lamun aya jalmi geus diintip ku Allah geus ayeuna ditenon geus dibukakeun ku Allah eta teh bos itu kumaha iya dohahu maka bakal diebrehkeun ku Allah bakal dibukakeun ku Allah maksudna kieu eta ancaman kieu ieu pembelaan ti Allah lamun aya jalmi ngabuka aib orang Islam ya hayang wae apal kana kesalahan orang Islam ya teras hayang maseakeun umat Islam ngadukeun wae umat Islam naon anjeun bakal dibukakeun aib-aibna walau pijau pihi sok sanajan di imahna bakal dibongkar kalakuan aslina bakal naon bakal dibongkar ieu kayak can beres ieu pembelaan Allah ka saha ka jalma anu iman Islam kumaha engke dina poe kiamat pan di alam dunia aya jalma-jalma anu imanat sakurukuna letah nawungkul panggalun nganyerikeun saha nganyerikeun jalma anu taat ka Allah nganyerikeun wae ya ieu jalma teh bahkan ngabohong atawa naon kitu ieu jalma teh engke dina poe kiamat ieu jalma dina siratal mustaqim di antarana aya cahaya maksudna cahaya jadi ketika anjeunna bade nyukang bade nyebrang aya cahaya geus atoh teh naon geus atoh da aya naon teh aya cahaya bakal salamet dia aya nu nyaangan kitu kieu ketika bade ngalengkah leungit naon maksudna ieu jelema sok loba mere harapan palsu ka batur dibalas ku Allah hei jalma-jalma anu sok mere harapan palsu bakal dikitu ditipu deui Allahu yastahzau bihim geuring gitu jadi Allah teh bakal nyangaheureukeun maranehana da manehna naon sok ngahareuykeun wae cik ada orang-orang anu munafik anu iman sakur di mana dina lisan teu asup kana hate da pagawe sok ngahareuykeun agama ngahareuykeun umat Islam maseakeun ngadukeun kumaha kitu kieu naudzubillah min dalik awas ieu nganyerikeun ngaganggu ka orang-orang anu taat ka Allah nu patuh ka Allah anjeun berurusan jeung Allah jeung saha tah ieu teh hayang ditulungan ku Allah ieu teh hayang dibela ieu teh jalan teh kudu taqarrub kudu ibadah paham kudu naon kudu ibadah jadi lamun ieu sadayana bentuk ibadah urang teh tujuanna teh naon deuketna ka urang ka saha nu dimaksud deukeut urang dengan kemurahan Allah dengan pembelaan Allah jeung anugerah-anugerah paham kalau gitu jeung anugerah-anugerah Allah pembelaan-pembelaan Allah nah mungkin dina pertemuan engke urang caritakeun bentuk pembelaan-pembelaan Allah ka jalma-jalma anu iman urang ngobrolkan ya bentuk pembelaanana bentuk kemurahan-kemurahanana bentuk nu namina naon kahadean-kahadean saha Allah ka jalma-jalma anu iman ya baik dunia nah tanapi akhiratna supaya orang termotivasi hayang ngadeuketan ka Allah ku jalan naon ku jalan ibadah da teu bisa deuketna ka Allah ku anu kecuali ku ibadah jeung ke carana deukeut ka Allah dibejaan ku musonib dibejaan ke tah kieu trikna tah kieu carana gitu ya kapaham kira-kira jadi dina awal kajian ieu urang sadayana nyaeta qaidatun ari ieu qaidah nu dimaksud pokokna tujuan sadayana ibadah teh ngadeukeutkeun diri urang ka Allah nu dimaksud ngadeukeutkeun diri urang ka Allah ternyata deukeutna kana naon kana kemurahanana deukeut kana kahadeanana contoh aya teh jalmi nu bager aya nu sok berbagi nulungan batur aya
eta pembelaan Allah ka jalma nu kitu saur hadis Nabi wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah aya nulungan hambana selama si hamba eta nulungan hamba Allah. Wallahu jeung ari Allah fi aunil abdi dina nulungan seorang hamba eta jalmi teh kondisina salagi nulungan wae hamba-hamba Allah. Ieu maksudna naon? Deukeut jeung pitulung Allah teh kudu nulungan hamba Allah. Saha? Tulungan hamba Allah, tulungan hamba Allah. Lamun anjeun nulungan hamba Allah, anjeun bakal ditulungan ku saha? Eta lain saukur dasar ditulungan, tapi secepat anjeun nulungan hamba Allah, secepat eta oge pitulung Allah. Mun anjeun tereh nulungan hamba Allah, tereh oge pitulung Allah ka anjeun. Paham? Berarti ketika orang ibadah hablu minanas bieu urang teh contoh kieu kontan langsung urang punten ieu mah ari pan aya nu mere aya nu di bere ari eta mere ibadah lain ibadah mere teh kayak bade tumaros ari eta nu nampak bahagia teh ari nu mere bahagia teh perasaan anu akur sadayana hate nu paling bahagia mah saat mere pang gede-gede na hate mah asli nama saat sok jujur eta waktu lebaran kamari ka tukang-tukang nya kamari sareng sabaraha poe urang teh Idul Fitri pan urang berbagi teh sebagian aya berbagi ku anu jujur aya urang dina poe eta atau sebelumna urang mungkin aya anu dibere aya anu maksudna kumaha pernah dibere pernah eta berarti dua kondisi eta pernah kaalaman ku urang benernya pernah kaalaman ku urang di saat urang mere jeung dibere taroskeun kana kolbu urang bahagia nu mana paling bahagiana si kontan teu maksudna naon eta jadi anjeun nulungan hamba-hamba Allah ketika berbagi eta anjeun ditulungan ku Allah naon datang kebahagiaan. Lamun jalmi datang kebahagiaan karena kolbuna justru antibody nanti aya dina awak naon antibody teh naon cek bahasa ilmu ieu begeningan naon teh zat naon teh daya tahan tubuh pokokna mah jadi jalmi anu sering bahagia mah justru sehat awakna teh jalmi nu loba barang bere mah bakal sehat awakna teh da loba bahagiana serius mah jug hampakna paingan geuningan punten aya kalimat kieu dawu mardokum bisodakotin ubaran panyakit aranjeun teh ku sodakoh sok naon kaitanana eta naon kaitanana nya dawu mardokum bisodakotin ubaran panyakit aranjeun kabeh baik lahir baik batin ku naon ku sodakoh ubaran naon ceu hubunganana panyakit jeung sodakoh nyata mah urusan Allah ya urusan Allah anu akal orang memang hese ngajangkau kadinya ya tapi orang bisa saeutikna mengerti saat orang memberi ada kebahagiaan sering orang bahagia ternyata wajah orang cerah sok haneut kana dada bener teh lamun geus haneut dada kana mastaha oge sok rada ngareunah tapi lamun ayeuna tinggal urang loba sedih hate teh sok tiis lamun hate geus tiis kana parang sok rada nyeri wais bener gitu bener itu jadi dipikir-pikir tinggal ya agama mere jalan urang deket ka saha kalau benernya sok ieu mah datana benernya taya jadi lamun aina jalmi ibadah lamun keski akidahna dasar dirina rasa-rasana ibadah teh moal berat naon da ari ibadah teh lain keur Allah keur saha keur urang teu pati-pati jalmi ibadah hararese teu pati-pati jalmi kana ngaji haroream teu pati-pati jalmi kana rangkaian ibadah nu baik mahdoh ghair mahdoh boga anggapan ibadah teh beban padahal ibadah mah lain beban lain
sanes ibadah mah sanes atuh dah kenikmatan luar biasa ya. Ada maklum hari bolon geningan maksudnya kumari bolon eta budak geningan titah mam kumaha kolot ripuh teu gerak mam oke deui lah mam moal budak teh hararese naon kana mam teh kana makan wae kudu naon diolo di gitu kieu padahal eta kolot naha kolot nu butuh budak nu butuh eta manfaatna keur kolot keur budak nah budak bentar rese wae da budakna can ngarti urang geus kolot kieu kana ngopi dititah teu nah da geus apal lamun jalmi encan ngarti kana ibadah pokok-pokokna tujuan-tujuanna kedah digebrig-gebrig wae salat ngaji terus we terus sok salat ngaji ibadah bejan geus ngarti mah teu dibejaan engke teh subuh udang sorangan salat ngaji daek sorangan maca Al-Qur'an daek sorangan naon da geus paham geus dewasa berarti anu sok loba digebrig-gebrig wae bolon keneh ya bener bolon keneh jadi lamun aya bapak-bapak uisna geus loba tapi ku digebrig-gebrig geus kolot teh naon awakna wungkul ari jerona mah bolon paham tak gitu ya pokoknya malah insyaallah pertemuan berikutnya urang caritakeun nyaeta anugerah Allah kajalma-jalma anu iman nu ngadeukeuteunin ka Gusti Allah sakitu anu kapihatur mugi manfaat alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.